kamari urang patepung deui anu tos langit ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna. Dinten kamari urang pahet sati pakai asih mau bade papisah deui. Dinten kamari urang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun waasna. Ngumbar lamunan ngumbar harapan janji saati balik ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian. Dinten kamari urang patepung deui anu tos langit ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna. Dinten kamari urang pahet sati pakai asih mau bade papisah deui. Dinten kamari urang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun waasna. Ngumbar lamunan ngumbar harapan janji saati balik ngahiji ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai
jadi bubarkan sunu teu bisa dalah kumaha duka di mana cirina majeng katilu nah hati begitu iung sok inggih engkang harita pinanggi jeung pancabaya buah kacinta duaan kiwari atos capetan sok sering naroskeun bapaga di walet kecak cimetan nuhun ras mangsa hukum si kasorang ngariung tanya najan hirup urang ngan pas-pasan regreg urang teu aya kangen geuning ayeuna engkang teh lami tayah hibar tayah beda aki rek nyusul ka mana saukur ketlak cimetan majeng katilu nah hati begitu iung sok inggih engkang harita pinanggi jeung pancabaya buah kacinta duaan kiwari atos capetan sok sering naroskeun bapaga di walet kecak cimetan nuhun ras mangsa hukum si kasorang ngariung tanya
pikeun kaheman sapayung duaan laksana lir pangantenan sapayung duaan indah ayang-ayangan sapayung duaan lempang naku lalangunan sapayung duaan bagja munti nekanan kacipta romantis nawaktos hujan kirimis sapayung urang duaan rerendengan sosonoan karaos deg-degan waktos pacan telponangan pasimpai rasa asmaran kapatri asih munggaran urang saja jalan silih ngedalkeun katresnan urang satujuan silih rakeun kaheman sapayung duaan laksana lir pangantenan sapayung duaan indah ayang-ayangan sapayung duaan lempang naku lalangunan sapayung duaan bagja munti nekanan tapi
ka cinta ka salira bulet manteu teu aya duana tos tepi abdi lalayaran ngambah sagara cinta tapi can mendekat darmagana cinta nu sajati akhirna duki ka tujuan di darmaga cinta na cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta dugaran tapi kan cinta susah ngabandingkeunana ka cinta ka salira bulet manteu teu aya duana tos tepi abdi lalayaran ngambah sagara cinta tapi can mendekat darmagana cinta nu sajati akhirna duki ka tujuan di darmaga cinta na cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta dugaran tapi kan cinta susah ngabandingkeunana tos tepi abdi lalayaran ngambah sagara cinta tapi can mendekat darmagana cinta nu sajati akhirna duki ka tujuan di darmaga cinta na cinta salira abdi berlabuh samina najan
dapat tekang kungsi karasa berkata hati ayeuna datang dina kalangkang nila halimun dina impenan dina hari anjeun sumping nu mawa seungi kembang asih mun anjeun jauh hati terkiu indik ku bisi anjeun rek sangsi harapan mugi panggih kabacaan mugi langgeng berduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamian harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng berduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamian harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng berduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamian harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng berduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamian harapan mugi panggih kabacaan Mangsa lawas kasumedang teuan kota nu dipikamelang daya paninengan urang gini
terkuring sorang, tapi sanggeus hirup babarengan. Cintana duka gersana. Cinta diayun kaheman, diuji tentuan. Cinta rasa was-was, rasa kangen, awor jeung harapan. Horeng kitu ari asih, horeng kitu ari cinta. Can beunang ditutur-tutur, geus beunang lembar luntur. Horeng kitu ari asih, horeng kitu ari cinta. Tepung dirung-rung mamanis, tapi sok tilu kapeurit. Cinta digoda ku rupa, ku harta, ku tahta.
leupan segala duka pilih jadi akuan urang eta teh ukur titipan kagelisan kakasepan kapinteran kalulisan ukur titipan kabenharan kapangkatan juragan ulah dianggo adikku kanu alit ngapirakeun kanu kerek ngalelecing juragan eta teu sae urang kurang kadieu teu salamah-lamar acan benang nu nyampaina badan bisa beunghar dibeungharkeun boga pangkat dipangkatkeun bukan cinta muka purwadasi tong hirap kapurwadasi urang teh asal di mana rek pulang ka mana pulang ka cinta muka purwadasi tong hirap kapurwadasi kabeunharan kapangkatan eta teh ukur titipan ukur titipan kasadaya nu ngadangu ieu lagu mugi ulah janten gendung anggur mah urang lenyepan tumpakana ieu lagu juragan urang leupan sagala nu kapilih menjadi akuan urang eta teh ukur titipan kagelisan kakasepan kapinteran kaluesan ukur titipan kabeungharan kapangkatan juragan ulah dianggo adikku kanu alit nyapirakeun kanu kerek ngalelecing juragan eta teu sae urang kurak kadieu teu salamah-lamar acan benang nu nyampaina badan bisa beunghar dibeungharkeun boga pangkat dipangkatkeun ulu kagungan cinta muka purwadasi tong hirap kapurwadasi urang teh asal di mana
manteng kesalira baca lamun merangkulan sapertos geget muka tukang nganti mugi nganci kaasihna malah mindeng nu datang ukur cinta ngarep mugi henteu kadeudeuna malahan mindeng cisa cahe seraana kasawang imut salira kasawang ukur tetep salira kasawang dedeh salira geura pulangkeun ka cinta nu dititipkeun. Mun wanci datang na peuting hate manteng kesalira baca lamun merangkulan sapertos geget muka tukang nganti mugi nganci kaasihna malah mindeng nu datang ukur cinta ngarep mugi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Vlog. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kali ini saya berada di pesawahan nih, menemani teman-teman di siang hari, di pagi hari, di malam hari, diiringi dengan lagu pop Sunda. Oke teman-teman yang baru bergabung dengan saya, jangan lupa di klik subscribe channelnya, like, comment, and share ya. Terima kasih. Dan buat seniman seniwati, saya ucapkan terima kasih ya. Ini mohon izin audionya saya upload ya, untuk mulai ya, melestarikan pop Sunda nih teman-teman ya. Oke teman-teman, dari mana saja yang sudah hadir nih teman-teman saya, dari Malaysia, dari Arab, dari Singapura, dari Amerika juga boleh, dari Kuwait, dari Qatar, dari Bahrain, teman-teman yang senang bekerja di luar ya, semoga sukses dan mendapatkan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya, nanti ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.